Sim kuring pada ngadamel tutorial ngajubung. Kemarin dina video itu sim kuring aya nu ngagenggereuhkeun. Cenah Kang sakalianna tihangna ku tihang sasampayan. Kata napi ku takal awi cenah tah. Sakalian aya mah ku suluh wargi tuh. Panjangna biar sami sareng karung. Ngan ieu mah tong ditiru nya kangge tihangna nama upami wargi bade ngadamel jubung. Sapertos kieu sawajarna ngan ieu mah kuring pan peryogi suluhna ieu teh. Karena kieu. Tuh. Kan usahakeun ieu nan tos didelnya ya. Ngange dedelan si tihang listrik nu aya dina video sim kuring. Tinggal ngisian ieu. Tah, satos di tihangan kieu warginya. Ngan teu keng hilap. Tali mah selalu sedia. Ingat masukkeun. Cukutna ka dieu tah. Set. Silangkeun wargi ka dieu tah. Anya itu ka dieu. Aja make sim kuring mau pamit di jubung kieu mah ngari teh kirang afdol wargi. Pokoknya mah harus dijubung. Oh, posisinya kieu ya. Nu teuing nya kumaha mangguna kieu. Mangguna ku sim kuring bisa koyang. Ayo mah fokus ka jubung heula. Guys, tuh. Posisi tinggal mengket tinggal nalian. Ieuna bade dilaan mangga, bade diantepkeun kieu mangga sim kuring bade diantepkeun. Jang naon, jang suluh. Arek ketekeun. Arek ketekeun. Tah janten talina teh dua, tadi ti dieu ka dieu hiji. Ayeuna ti dieu ka dieu hiji artinya. Ada jubungna. Ada selangkung gegah. Saatos di talian kan kieu gitu. Sim kuring mah tos biasa sok ngenu kieu. Kangen naon cenah? Tah, asupkeun ka dieu. Dipuihkeun ka dieu tah. Set. Srek. Srek. Itu supaya naon? Supaya pageuh. Tuh. Tuh, enten kereng. Iku kumaha ge moal. Hop, berat. Tah kitu warginya. Supados FYP deui kitu ku sim kuring didamel deui sakalian video tah kieu. Cara ngajubung jukut supaya mucung. Sak kieu tuh. Video tah mah deui kali bisa. Atur nuhun sing sarehat teu ngilap semangat.